dibalik atau ngomong teh hamur duit murah beliun cicingjang tah kitu nu mawi jisim abdi tadi nyangemkeun naha sawios pun anak keun bae supaya kaula ulah nepi ka kieu baluang ka Kang Semar ampun teuing geus apaleun kana kelakter sumuhun naon Palurah Serang Mekah Paji Oka Palurah Acun aya tara lepas sakar nanging ka istri pribadi Pak Kumet Pak Usman dibikeun lain praptakan dia wangunan rene kakak dia lengeran praptakan dia wangunan rene kakak dia lengeran kadia lengeran Dewi Srikani garwa Arjuna anu kadua ngahaturanan lingi Semar Astra Jingga sareng Dawala nya eta di ieu Madukara doh leres Guniraha ngandika Kakang Semar aduh aya anakmu amuing ujang anu tara-tara tisasari Gusti istri ngahaturanan lingih unyuk sumanganun ala lajrih jisim abdi teh aya pikeresaeun naon kula tansah diajeng-ajeng leuwas jisim abdi teh ieu teh nun aya pikeresaeun naon ujang abdi teh kulan ieu teh duh mulihan anu huluwotan teh mah kulan gadean teh sieun mah sapotong dipacuna teh da atos cur-curan hujan gitu kulan aya panyaur si pangangkir teh ti Gusti istri teh naon kulan tansah diajeng-ajeng kulan ieu teh aduh tobat teh Kakang Semar saperkawis kaula tengah haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan nyaeta Kakang Semar Asta Jingga Dawala parantos tiasa nyaosan kana pangangkiri kula dina waktu ayeuna duh eta we resepku Gusti istri teh eta kudunungan teh eta kudunungan istri teh resepku cerewetna nya tapi eta teh euy hamur congcot murah bacot teh nya dibalik atau ngomong teh hamur duit murah beliun cicingjang tah kitu nu mawi jisim abdi tadi nyangemkeun naha sawios pun anak
baik supaya kaulah ulah nepi kaki baluang ke Kang Semar ampun teuing sumuhun naon tadi nama kaulah teh nuding kasampean sabab anu jadi lanceuk heuh nyata anu jadi salaki jika mana oge tara jauh ti ka Kang Semar ti asa jiga jeung ti dawala nepi ka boga kacurigaan kitu yen kaulah teh meuni tadi nama meuni asa geuleuh ijin ngadenge ka Kang Semar asta jiga dawala perkawis naon boa dunungan beger deui mah pasti teh boa heuh dedek boa bisa kompet daunkeun da tiba heula oge tiap-tiap dunungan beger kulat kelet teh dewe ke dicarekan ke dunungan istri teh ada tara jauh ti dunungan akangna atuh tapi ada dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa ka Kang Semar hampura kaula dari anjeun mah meureun ukur nuturkeun nya dari mana-mana anjeun merebeja atawa mapatahan kanu jadi dunungan sasatna memang meureun ai sunar sinir mah osok tapi da moal digugu ada datang nanti sampean moal kual sakitu tingali salarosna mah anu jadi lanceuk saha nun Acek Subadra uluh garwa dunungan anu sepuh ulan bener sepot naon ulan tingali ka itu longo ku maneh ayeuna teh kersa ngaleut acan teu damang batin aya anak tak kitu Kakang Semar sabenerna mah dunungan sampean teh dunungan maneh sepot kawin deui waduh koyo kitu Kang maneh teh nyaho si jeger teuing kulan sing peca dunungan nikah deui bener ulu tak kumaha sakitu ari Acek Subadra jeung kaula teh mimitina mada puguh dunungan maneh teh dunungan lalaki maneh teh sok buat baeud urang maring teh sagala dipeupuskeun sagala ditajongnya ana ditanya pajarkeun teh cenah katari kataji ka pati-pati ku hiji istri kagendam ku hiji wanoja teuing saha ngaranna mah da teu dibejakeun kuhal sakitu urang paluruh dina waktu ayeuna Acek Subadra teh memang kawitna mah ngawidian tapi meureun lami-lami nyeri da loba nu manasan da eta nu jadi eta teh nu manasan di sisi ti gigir loba nu manasan nya oge Acek Subadra ridoeun salaki kaula nyatana poligami tapi memang sanajan lamayna sasauran ridho tapi kapan dina pamenteu da ge tos kaciri terus benten beda dina pamenteu ngaran-ngaran anu teu ridho mah jeung bari lagi saha anu daek dipangjanungkeun pikir ku sampean dunungan dewek euy basket gami naon sia teh bake jeung basket gami heupan poli teh basket lin nah umat nepi kaki umat jangan begitulah kepada umat manusia tak kitu Kakang Semar tulungan dina waktu ayeuna teu nanaon aya tina dasarna ridho ikhlas mah kalayan ridho nepi ka batin-batina kaula jeung anu jadi lanceuk teh dipangjanungkeun deui tapi kapan ieu mah initna tina nafsu kaula teh sok emut karena kasaurang karuhun kaula lamun ini teh ulah tidak durukan lamun cek kacamata agama mah naon teh geuning cepot innamal amalu biniat mangnya tah geuning eta apa Kang Jumuhun ulah ka urang mana urang tatanyakeun bisi ieu teh eta awewe teh ngadon ngaberontakeun urang bisi eta awewe teh anu bakal ngarubuhkeun wibawa jeung komaran nu jadi salaki bisi rek ngeret wungkul lain naon bisingan ukur ngeret wungkul loba awewe pangeretan eta panginten nu manasanana kadunungan istri teh seueur pisan seueur Kang da eta nu manasan teh pajarkeun teh cenah geulis keneh nu ngora
pok deui eta jelema teh kitu atuh puku we ngapoe di kitu-kitu teuing mana jelema ai ngaran-ngaran jelema mah tunggu tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan semenit ganti saja merubah janji sore jadi tara kapake isu eta ku capetangna euy reseplah kula maina ngawet teh lamaina no sia leuleuh kawas nu naksir nah ampun gusi ahna teh cing atuh panon teh panondok